Sia kebiasaan ya kak aing. Aing mah neuk naon sih ka dieu? Emang embung gitu di tongku mak. Atuh henteu, Mak. Heh kak, sia mah embung di tongku kalau si manyun bae. Sia naon sih apa? Heeh sih, entah cara Tisasari enak sih kak. Henteu, Mak. Jika nama kedodar mah jeung si Akang. Sia naon sih apa? Kak, bener mana pas saya si Ono? Mak, unggal poe ge ieu. Naon sih apa? Opa, sabenerna mana rek ngomong naon tadi? Kieu mak, sabenerna mah si Eka jeung Ono unggal poe sok dodar bae. Pas saya bae mak. Sia ngomong naon apa? Kopina Ono. Ieu juga aing opa. Heula jeung sadeui aya jeung Ono mah. Maneh mah bager bae ka aing opa. Pana Ono mah urut ka bogo opa. Jeung opa mah karunya bae ka Ono teu jaga si Nyai. Oh, opa, si Nyai mah teu karunya ka aing. Cek opa ge, si Nyai mah tinggalkeun bae. Enggeus kawin deui jeung opa. Opa mah daek kawin jeung Ono, senajan Ono geus boga gelar ge. Gelar. Gelar naon si opa? Atuh gelar duda. Amun Ono geus pisah jeung si Nyai. Lah, opa, bunga detek bae sia mah. Wah, aing balik. Geus Ono ulah ngambek. Hayu urang sarapan heulan. Geus Ono tangguh heula di dieu. Beneran si opa mah bager ka aing. Naon eta opa? Tadi opa keur isuk meuli uduk jeung Ono. Hayu Ono, urang sarapan bareng. Ngeunah amat udukna opa. Langganan opa unggal isuk. Pa, aing gua apaan ge? Oh, hang duapan. Oh, opa. Salangap ya Ono. Nah, aing maning lahar sorangan aing. Pa, aing nginum. Heueuh, kita tangguhan heula. Apa nya cai heulan ya? Lamun si Akang aya di imah si Opa dicacaplak we si Opahna. Tuh kan benar si Akang aya di imah si Opa. Akang, Nyai. Akang, pajar Nyai gawe horeng cicing di imah si Opa. Balik Akang. Bunglah Nyai, bung. Ada di dia bae.